Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu di bana bayayana. Alhamdulillah kalayan kudratillahi robbi qadarati nu maha kawasa urang sadayana tiasa ditepang dangukeun di sareng simkuring kang tile dina acara carita Sunda tanapi dongeng Sunda. Urang nuluykeun hanca carita anu katunda mitra dina judulning carita awewe kajajaden anu mana ieu carita teh hasil buah karya atanapi karangan Amburos ti Palihan Bandung. Kasugri kaum dangu dina jujutan hanca carita anu katunda pedaran kang tile kasapih kuanci dina mangsa medarkeun kayaan Nyi Sawitri anu mana kiwari nuju aya di hiji tempat nyatana di Piluweungan. Kumaha atuh mitra? Lajenganana ieu carita sumangga langkung paos nama urang sami-sami bandungan deui ku sadayana. Di dieu kawasna merenah tempat moal aya anu ngaganggu sarta aing bisa leureuh bari neangan waktu anu hade pikeun modaran si Sarah jeung si Sarkum. Ceuk Nyi Sawitri nyaritana ditungtungan ku seuri sorana ngirung mata kukurayeun nya barang ngadenge kitu sakabeh sasatuan anu aya di dinya rareuwaseun bertek bagong anu keur depa lumpat sieuneun dituturkeun ku mencek terus pating belecir ngajauhan kadenge sorana gogorobasan di nubala. Kitu deui monyet jeung lutung tuluy pating gulantung pating garajleng bari di sarada kawas anu mere tanggara ka baturna lamun di dinya aya bahaya. Sapada harita sasatuan kalabur naringgalkeun eta tempat oray gede pating gulusur saterus nama arasup kana liang. Jep kayaan di jero leuweung teh jempling taya sora anu kadenge. Dina kayaan kitu ukur sakilat siluman kelong ngagibengkeun awakna. Sapada harita jirimna robah jadi Nyi Sawitri anu keur ngajanteng nangtung dina dahan. Gek diuk sukuna ngarumbai ka handap. Panona melong ka handap nyawang ka tempat anu anggang. Breh katempo salakina Sarkum keur aya di imahna Titin. Ngobrol jeung maanah indungna kitu deui jeung Titin katut si Ojai. Sabab harita teh Sarkum keur mere beja ka indungna lamun Nyi Sawitri bojona eueuh di imahna. Sarkum lalaki ucut burung. Peuting ieu sia masih bisa ngariung sakula warga. Hade meungpeung masih aya waktu lantaran dina peuting isuk sia tang tugas modar sarta geus aya di alam siluman. Ceuk Nyi Sawitri bari nyikikik seuri. Sanggeus kitu jep jempe kadua leungeunna terus dirapetkeun meuni rekep teu beda jeung anu keur nyembah. Biwirna gegerayeman teu lilareup panonna peureum. Dina peuting harita parat nepi ka isuk-isuk Nyi Sawitri teu ingkah ti dinya. Samalah teu usik-usik acan sareta teu malire kana kayaan anu harita teh geus beurang. Panon poe moncorong ti belah wetan. Sora manuk raricit tina dahan bari ngicis jangjang terus pating araclog jeung baturna. Pating keleper silih udag tina dahan anu hiji kana dahan anu sejena. Gancangna carita mitra. Panjangna poe teu karasa kanyawan harita geus burit deui. Cahaya layung hibar ti belah kulon. Panon poe geus handap lalaunan nyusup kana tukangeun gunung. Bareng jeung surupna panon poe, bray Nyi Sawitri beunta. Panon poe geus surup, jangjang peuting geus ngalingkup, sarta geus cunduk kana waktuna nincak kana mangsana. Aing kudu ingkah ti dieu.
Sarah, daguan aing. Penting ieu sia baris modar. Jung Nyi Sawitri nangtung terus ngagibegkeun awakna. Satuluyna ngablesati berninggalkeun eta tempat. Dibarengan ku sora angin anu wagguru handaruan. Keak 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 kadenge sora manuk curig pating kareak tuluy hari bernuturkeun siluman kelong. Anu harita terus nyurubuk kancang pisan rek ngajugjug ka lembur Cibubuay. Sanggeus aya sawatara waktu terus nyirorot ka handap. Cele euteup dina dahantang kalame anu dauna ngarumpuyuk tempatna di sisi lembur. Bareng jeung datangna siluman kelong. Kaayaan teh ngadadak robah jadi keung jeung geuman. Sabot keur kitu cungungung sora anjing babaung meuni melewung kadenge ka jero lembur. Nyepugu atuh urang lembur anu harita keur araya di imah sakabehna rareuwaseun. Bulu punduk pating puriding pating puringkak asa karandel. Nya terus ngaharep-hep saurang oge eueuhan wani kaluar. Sok padahal kayaan harita teh sore kene kakara liwat wanci Isa. Samalah anu di masjid oge acan bubar. Kakara rengse ngajalankeun salat Isya babarengan sarta ditumbuk wiridan. Tapi barang ngadenge sora anjing babaung mata keung sakabehna caruring hak. Hae eta aya sora anjing babaung wayah kiwari. Ceuk si Ojay Noel kana cangkeng si Edoy. Bener euy. Sora anjing babaung nah aya naon nya? Page jeung aya naon si laing makawas anu kakara wae. Piraku teu apal. Lamun aya sora anu kawas kitu, geus pasti aya siluman anu ngulampreng ka lembur urang. Samalah boa-boa siluman kelong bodas datang diangan mangsa anu bisa diserot getihna. Alah, boa heueuh Ojay. Ceuk si Edoy jajantung naratug tepugu rasa. Wing marek balik ah. Engke atuh sakedeung deui bareng jeung batur. Rek ayeuna wing mah melangka orok. Walon si Ojay teu ngomong deui. Harita kene jung nangtung tina diukna. Saterus nangingkig balik ka imahna lantaran melangka jang iman. Hariwang bisi aya siluman anu boga niat rek maling deui anakna. Ningali kitu si Edoy tipa paretot nuturkeun. Kitu deui anu sejena oge terus naruntutan baralik ka imahna masing-masing. Anu di masjid ngan ukur tinggal Jang Panji, Bah Ukim palebe Pak RT, Oding jeung Incu si Abah Jang Usman. Sedengkeun Mang Udung harita teka masjid sabab keur tegerna awak cenah bejana mah. Ujang, urang kudu waspada sabab tandanya siluman kelong anu baris datang geus karasa ku Abah. Tah ayeuna jeung ari tu hidap kudu buru-buru balik ka imah. Dagohan anu baris kajadian. Saraka de jaga kasalamatan kulawarga Ujang. Ingat, panjeukeun pikiran, teguhkeun kayakinan ulah galideur. Lantaran tanggung jawab hidup gede. Selain jikudu nyalametkeun kulawarga, tangtu kudu bisa nyalametkeun urang lembur sakabehna. Tah kitu jika dituburu balik Jang. Ulah hariwang. Lamun ayatnya nyaon tangtu Abah oge moal cicingeun. Ceuk Bah Ukim mere papatah ka Jang Panji. Unjuk sumangga Abah. Naon rupi anu disaurkeun insyaallah ku abdi bade ditumutkeun. Permios atuh kasadayana. Walon Jang Panji amitan. Teu ngomong deui harita kene terus kaluar ti masjid bari jeung rurusuhan lantaran hayang geura nepi ka imah. Sedengkeun Abah Ukim jeung anu sejena. Geus kitu mah terus arindit ngajugjug ka imah Pak RT. Teu lila oge geus nepi sup ka jero imah. Sakabehna gukek dariuk prung ngarobrol meuni uplek. Kasugri para wargi. Urang kocapkeun Jang Panji harita teh keur ngagedig leumpang rek ngajugjug ka imahna. Sapanjang jalan anu kaliwatan teu amprok jeung jalma saurang-urang acan. Es tuning ti iseun sepi jembling rehe comrek taya sora jalma anu kadenge. Teteh lah kayaan lebur teh kacida pisan ti iseun.
Sapanjang jalan anu kaliwatan teu amprok jeung jalma saurang-urang acan. Kabeh raya di imah siga nama. Kawas nama sarieun lantaran kayaan di luar estuning kacida mata keung. Tas sora anjing babaung meuni melewung. Ceuk Jang Panji bari ngadedengekeun sora anjing babaung mata keung. Nya terus leumpangna beuki gancang samalah setengah lumpat. Lantaran hariwang ka indung, nini jeung adina nu harita ya di imah. Tekung silila Jang Panji nepi ka imah. Nya sanggeus uluk salam sarata dijawab ku nu araya. Sup ka jero kasampak di dinya aya Nyi Sarah, ambu uneh Nyi Sari keur dariuk ngariung tiluan. Jang kawa tutupkeun deui pantona mama keung. Ceuk Nyi Sarah nita nutupkeun panto ka anakna. Gebrug atuh panto teh ditutupkeun sakalian ditulakan. Sabot keur kitu cungungung kadenge sora anjing babaung ti kajauhan. Rai atuh bulu punduk pating puriding karasana keung anu lain dikieuna. Nyi Sari nepi ka nyempod kana awak nenena. Ujang Panji, nah di luar teh aya naon ieu teh? Nah meuni kuasa keung-keung teuing ieu teh tara-tara biasana. Tanya Nyi Sarah bari neuteup ka anakna. Benar Ujang, nah aya naon di luar teh. Geuning buat beda karasana. Ceuk ambu une sarua tumanya ka Jang Panji nanyakeun kayaan di luar aya naon. Lantaran karasana beda pisan jeung biasana. Mak kitu deui nini. Leres keung kayaan di luar teh. Tapi sanaos kitu da teu aya naon. Janten teu kedah hariwang. Urang sing tenang we ulah gampang kapangaruhan ku kayaan. Pamingaraos keung sae nama babacaan supados tentrem kana mana. Walon Jang Panji sikepna tetep ayem. Teu nembongkeun anu loba ka hariwang sok padahal anu sabenerna mah sarua ngarasa keung samalah jajantungna ratug, hate deg-degan tagibur teu puguh rasa. Tapi gancang Jang Panji istighfar. Astagfirullahaladzim, ya Allah anu maha agung. Mugia nang tayungan ka jisim abdi sakulawargi. Kitu deui ka urang lembur sadayana. Tebihkeun tina sagala balai anu ngancam kana kasalametan. Ceuk Jang Panji ngagerendeng dina sajroning hatena. Jang, mamah beut asa tegarana hate ieu teh. Rarasaan teh beut pating sareblak. Nah kira-kira rek aya kajadian naon atunya? Ceuk Nyi Sarah katara beungeutna sepa. Awak ngeleper ke sang tiis ngopro tenenung dina tarang. Ningali kitu gap leungeun indungna dicekel ku Jang Panji meuni pageuh. Mak, naon bae anu baris kajantenan, sanggakeun sadayana ka Gusti Allah. Margi anjeunna anu tangtos langkung uninga. Walon Jang Panji beri neuteub ka indungna, ari Nyi Sarah ukur unggeg. Mak sareng nini kitu deui Sari, dikantun heulanya sakedap. Ceuk Jang Panji terus ngaleos ka kamar. Sanggeus aya di kamar ku siwel ngaluarkeun barang anu tadi dibikeun ku si Abah. Sok ditunda dina luhureun meja. Geus kitu gura-giru kaluar deui, kebat ka tukang jurut turun ka pipir imah rek kepancuran. Sanggeus nepi dekul abdas. Nya bareng jeung kitu di jomantara kadenge sora anu ngaguru handaruan. Lir ibarat hujan silantang dibarengan ku sora manuk jurig anu disarada. Pating kareak estuning mata keung jeung geuman. Jang Panji anu harita keur abdas puguh bae reuwas. Nya terus gagancangan teu lila geus rengse. Red kaluhur tapi teu kacirina naon. Padahal harita teh langit bengras taya aling-aling. Hari bentang-bentang baranang di awang-awang. Bulan moncorong cahayana nambahan caang. Nah sora naon eta teh? Tapi da geuning eueuh anu kaciri. Ceuk Jang Panji panon anteng melong ka langit. Sora anu ngaguruh kadengena teh beut beuki asa tarik. Samalah ngadeuketan. Keur kitu hiuk angin ngagelebug nebak kana tatangkalan. Dangdaunan pating aroyag sorana pating korosak. Astagfirullahaladzim.
dumadakan aya angin gede. Jang Panji rarat-reret nitenan kasabudeureun tempat. Geus kitu ret deui kaluhur breh katempot ti kajauhan aya anu keur hiber ngalayang rupana bodas. Hah, siluman kelong datang. Ceuk Jang Panji teu badai mikir. Berengbeng lumpat muruka imahna. Tekung silila geus nepi sup ka jero panto dapur, gewat ditutupkeun sakalian ditulakan menipage. Terus guragiru ka patengahan sup ka jero kamar. Gewat Jang Panji disalin ku papakian anu saringset make celana pangsi hideung. Kaluhurna make baju kampret bodas, sirah dibengker ku kain bodas. Geus kitu ret kana barang pamere Abah Ukim anu ditunda dina luhur meja. Gewat dicokot lawon anu hideung dipake mungkusna. Kancang dibuka sup di satu kangen baju geus kitu gek tiuk di sisi ranjang. Kasugri para wargi. Kaayaan harita beuki peuting, sedengkeun kaayaan di luar karasana beuki keung. Hiuk angin ngegelebug beuki tarik. Sora anjing babaung pating cungungung beuki nambah keung jeung geuman. Sabot keur kitu, di jumantara aya makhluk bodas nyirorot ka handap. Celek nincak lemah biasana sok ngagantung. Tapi ku ayeuna mah sukuna bisa napak terus ngajanteng nangtung di pakarangan. Matana nu boloto teh mencrong ka jero imah anu katingali caang ku cahaya lantera. Cikikik eta makhluk teh seuri sorana ngirung es tuning mata kukurayeun. Eta makhluk seuri sorana kadenge ka jero imah. Uguh atuh ambu uneh Nyi Sarah jeung Nyi Sari anu harita keur dariuk, nepi ka pating gurubug bakat ku reuwas jeung sieun. Awak Nyi Sari nepi kang ngaleper bakat ku soak. Nene, aya sora nu seuri. Ceuk Nyi Sari terus nangkep awak ambu uneh ninina. Nya, kudini oge kadenge Nyai. Walon ambu uneh bari jeung sieun, awak incuna ditangkep menipage. Ujang, Jang Panji, gawat ka dieu. Nyi Sarah gewat ngagerowan Jang Panji anakna nu harita aya di kamar. Ngadenge indungna ngagerowan. Jang Panji guragiru kaluar ti kamar. Ujang, di luar aya anu seuri. Leres mak, ku abdi oge kadangu. Saha Jang anu di luar teh atuh? Tanya Nyi Sarah bari neuteup ka anakna. Manehna siluman kelong mak. Hah? Siluman kelong tapi nah beut datang ka dieu atuh. Duh ka abdi oge teu terang. Mung baekeun urang Bandungan. Walon Jang Panji jep jarempet teu cacarita deui. Teu lila pok kadenge sora awewe anu ngomong sorana ngirung es tuning mata kukurayeun. Dibarengan ku sora angin anu ngaguruh handaruan, ngoyageun tatangkalan anu aya di pakarangan. Sarah, Sarah, gancang keluar sia teh Sarah. Siluman kelong ngagerowan ka Nyi Sarah. Ujang, aya nu ngagerowan ka emak. Ceuk Nyi Sarah nepi ka ngadeg-deg beungeutna ka tarasepa. Kitu deui Nyi Sari jeung ambu uneh duanana nepi ka ngaleper bakat ku sieun. Mak, siluman kelong nyauran ka emak. Tapi sanaos kitu salira emak ulah gugup. Samalah lamun tiasa mah ulah didangukeun. Tapi kumaha da kadenge atuh Ujang? Tegerkeun manah emak. Samali sok sabisa-bisa babacaan. Kitu deui manini sareng Sari supados teu sieun. Ceuk Jang Panji panon rutret ka indungna jeung kaninina kitu deui ka adina. Sarah, Sarah, buru keluar sia teh Sarah. Mentong aja dogae di imah. Nah teu kadenge lamun aing ngagerowan. Ceuk siluman kelong ngomongna ditungtungan ku seuri Nyi Kikik mata kukurayeun. Mak, Sari, sareng manini antosan di dieu we. Ulah ka mamana. Tah ieun abdi bade kaluar kanggo mayunan eta setan. Ujang,
Lamun hidup yang hareupan eta setan kade omacing ati-ati. Hidup kudu bisa ngajaga diri. Kumaha didoakeun moga-moga salilana sing aya dina panang tayungan pangeran. Isarah ngadoakeun ka anakna. Katara sorot panona bangun hariwang. Bener ujang kade cing hati-hati jeung waspada. Lantaran geus jelas si setan teh ngabogaan niat anu teu hade ka urang. Ceuk ambu uneh bari neuteup ka incuna. Nya Kang Panji kade akang cing hati-hati. Nyi Sari sarua ngarasa hariwang ka lanceukna. Ngadenge kitu Jang Panji unggeuk koloyong ngadeuketan kana panto. Saacan dibuka renghap narik napas jero. Bismillahirrohmanirrohim. Kolotrak Jang Panji muka tulak ditinggalikeun ku indung nini jeung adina. Brai panto muka hiuk angin asup ka jero imah. Lampu cempor nepi ka kakali cesan rek pareum. Keur sajongjongan Jang Panji ngajanteng di lawang. Breh katempo di buruan imahna aya hiji makhluk anu kacida matak pikasieun. Tapi sanajan kitu geus teu kaget lantaran geus nyaho ti tadina. Samemeh turun ti imah, Jang Panji geuat nutupkeun heula panto. Geus kitu ngalengkahkeun suku katuhuna. Juru turun kaburuan sarata terus nyampeurkeun ka siluman kelong anu keur ngajanteng nangtung. Mana si Sarah? Sok buru cenah keluar. Lantaran aing aya perlu. Ceuk Nyi Sawitri anu jirimna siluman kelong. Mata anu bolotot mencerong ka Jang Panji. Ngadenge kitu reg atuh Jang Panji ngarandag. Rek aya perlu naon sia teh Sawitri ka indung aing? Tanya Jang Panji bari neuteub seukeut ka eta siluman. Dasar pebenyit kurang ajar. Make rek aya perlu naon. Aing nita keluar si Sarahnya geus tang turek di ala nyawana. Gagabah sia. Naon kasalahan indung aing? Pangna sia boga niat kitu. Babenyit. Tak kudu loba tatanya. Lamun si hayang salamet sok kewat jeung ka kaditu. Tak kudu ngahalangan kana maksud aing. Gagabah sia teh setan. Make ditah nyingkah. Piraku nyawa anu jadi indung rek dialaku sia aing kudu nyingkah. Walon Jang Panji nyaritana tandes tur daria. Sikepna ayem tapi bari jeung waspada. Jadi sia teh moal nyingkah? Moal. Lantaran aing anu jadi anakna boga kewajiban pikeun bebela. Walon Jang Panji nyaritana tatag. Lamun kekeh kitu sia oge ku aing baris di podaran. Sarta rek dijajabkeun ka alam akhirat. Ngarah eueuh deui manusia anu ngahalangan. Montong sombong sia siluman. Lantaran anu rek dijajabkeun ka akhirat mah taya lian ti sia. Sabab sia geus loba teuing nyieun kajahatan. Dasar bebenyit atah wara. Wani nyarita kitu ka aing. Tanya Nyi Sawitri siluman kelong. Matana molotot bangun gemes. Nah ama kitu wani. Walon Jang Panji bangun anu nangtang. Puguh bae atuh siluman kelong ambak. Lamun kitu heug taya bayana. Silaing oge tangtu kudu modar. Seak siluman kelong narajang. Sukuna ngablesurik ngajejek banget Jang Panji. Seak gilek plos Jang Panji rikat ngagiwar. Kurang ajar. Sabrut siluman kelong narajang deui. Jang-jang name berek ngababuk Jang Panji. Ningali kitu jeleng Jang Panji luncat ngajauhan yangan tempat anu rada lega. Ngarah laluasa dina nyang hareupan musuhna. Samalah terus ngejat ka peuntaseun jalan. Lantaran didinya tempatna legada puguh tanah kosong. Ningali kitu siluman kelong beuki nafsu. Mata anu bolotot buburilakan ngawaskeun ka musuhna. Setan alas motong ujlang ajlang sia. Tadayu serangan aing. Belesat siluman kelong hiber ngudag ka Jang Panji. Anu harita teh geus ngabadegan nangtung tangtungan ajeg sayaga. Pikeun yang hareupan musuhna. Seot siluman kelong nyamber Jang-jang name berek ngagapruk musuhna. Tapi lep rikat Jang Panji ngelok geblug ngalabukeun awakna. Terus goreleng ngajauhan. Korejat nangtung tuluy itaki-taki penon ngawaskeun ka eta siluman.
Pebanyit kurang ajar nah sia teh meuni aya kulingas. Siluman kelong beki nafsu, belesat hiber kaluhur terus kakalayangan, ngurilingan musuh neangan lolongkrang pikeun rajang. Eta setan teh gerakana kesit pisan. Aing bener-bener kudu ati-ati sarta waspada. Lantaran lamun teu kitu inggis teu meunang lolongkrang anu hadepikeun ngababuk jangjang eta setan. Ceuk Jang Panji panon melong kaluhur. Ngawaskeun siluman kelong anu harita teh keur kakalayangan. Jang Panji tatan-tatan pikeun mapag serangan. Anak setan, rasakeun serangan aing. Barasat cahaya beureum kaluar tina kadua mata nangarah ka pelebah Jang Panji. Hup, hiat! Jeleng juralit, Jang Panji rikat ngajuralitkeun awakna. Belesat cahaya beureum milepas. Barasat jeleger. Keuna kana tangkal cau, sapada harita tangkal cau teh rubuh, korobas. Gobrag atuh ninggang lemah. Ninggali musuhna teu beunang, siluman kelong beuki nafsu sarata teu miceunan waktu. Barasat ngaluarkeun di cahaya beureum tina kadua matana. Jang Panji terus jrung-jreng luluncatan miceunan panarajang lawan anu kacida ngabahayakeun. Barasat jeleng, Jang Panji luncat. Barasat jeleng deui luncat. Jeleger, cahaya beureum milepas deui ka tukang cara tadi. Harita siluman kelong terus teu eureun-eureun ngirimkeun serangan anu kacida ngabahayakeun ka musuhna. Sora anu pating jeleger kadenge nepi kanu jauh. Kasugri para wargi, tunda heula Jang Panji anu keur tarung ngalawan musuhna. Ayeuna urang nyaritakeun heula Bah Ukim, harita teh aya di imah Pak RT keur ngariung jeung anu sejena. Nyaritakeun ngeunaan siluman kelong, barang ngadenge sora angin anu ngaguruh dibarengan ku sora anjing babaung, sakabehna nu araya di dinya curing hak. Tah, kawasna siluman kelong geus datang. Ceuk Bah Ukim ceulina dangdak dengdek ngadedengikeun kayaan di luar. Laras Aki, kedah kumaha atuh pilampaheun urang? Tanya Pak RT bari neuteup anu sejen jarempe nungguan parentah ti Bah Ukim. Ke heula tungguan sakejeung nya RT. Walon Bah Ukim jep jempe panon melong ka hareup. Biwirna gagereyeman. Sabot keur kitu jeleger kadenge sora anu pating jeleger. Sorana tarik pisan kadenge kamana-mana. Nyapugu atuh Pak RT, oding palebe jeung Jang Usman pating gurubug dareuwaseun. Nya terus silih reret jeung baturna. Sora naon eta teh Abah? Ngajeleger maca kacorekan. Tarung geus dimimitian palebe. Tah ayeuna hayu urang sararea ka ditu. Lantaran Abah kudu ningalikeun Jang Panji geus meunang cilaka. Walon Bah Ukim gewat ngorejat nangtung, anu sejeuna oge kabeh nurutan pating korejat. Saurang oge embung tingaleun. Yang RT palebe yang oding kitu deui hidap Usman. Ayeuna keneh hayu urang indit, lantaran urang kudu nyaksian kana eta kajadian. Maga Abah hayu atuh. Ceuk oding bangun anu geus teu sabar hayang geura indit. Hayu burukeun nah. Walon Bah Ukim teu nyarita deui, harita keneh terus kaluar ti imah sarata dituturkeun ku nu sejena. Terus jerat jerut turun kaburuan. Ibuna, Bapa rek ini heula tulakan panto. Ceuk Pak RT samemeh indit gegeruan heula ka bojona. Rek indit ka mana bapana? Aya perlu daguannya kade ulah ka mamana. Walon Pak RT terus ngaleos rurusuhan rek nyusul Bah Ukim jeung anu sejeuna anu harita geus arindit ti heula. Ari Bu RT sanggeus salakina eueuh harita keneh gebrug nutupkeun panto. Satuluyna purat perot asup ka jero kamar, terus atuh ngaharep-hep bari ngarimunan maneh da pugusieun.
Lantaran ngadenge kayaan di luar anu kacida mata keung jeung geuman, loba sora-sora anu matak sieun. Mitra kaum dangu, Bahukim jeung anu sajena terus laleumpang rurusuhan muruka peleba datang sora anu pating jeleger. Di tengah jalan Gok Amprok jeung Kang Ipin, Mang Umar, Mang Ocang, kitu deui Kang Jana, si Kemed aya, samalah Mang Udung anu tadi kabejakeun keur nyeri beuteung oge harita mah aya. Sararea ngalabring muruka tempat anu pating jeleger, sok sanajan sakabehna ngarasa sieun jeung keung. Tapi ku sabab kajurung kurasa panasaran, sarta hayang nyaho kanu keur kajadian, sakabehna terus bring arindit bari marwa obor jeung pakarang. Nya atuh barang Amprok jeung Pak RT sabatur-batur, nya puguh bae bunga saterusna sararea harita ngabring, rek ngajugjug ke tempat datang sora. Nya teu kacatur di jalana urang kocapkeun bae geus nepi kanu dituju. Barang datang sakabehna ara lohok, ari sabab ningali Jang Panji keur tarung ngalawan siluman kelong. Jang Panji awakna gujlang-gajleng, sakapeung sok jujuralitan nyingkahan serangan musuh, anu terus teureun-eureun ngaluarkeun cahaya beureum pating barasat. Kadenge pating jeleger saeutik oge teu pisan mere lolongkrang ka Jang Panji, pikeun males narajang. Siluman kelong ngamuk nguak ngawik sabab hayang ngabinasa musuhna. Sakalian rek numpes sakabeh kulawargana. Nyaksian kajadian kitu Bahukim ngagero kanu araya di dinya. Bacur-bacur, sararea mundur. Ningalina ulah deket teuing, lantaran geus pasti ngabahayakeun. Mundur! Ceuk Bahukim nitah mundur. Teu kudu diparentah 2 kali Pak RT jeung anu sejena harita kene mundur ngajauhan. Sedengkeun Bahukim angger dina tempatna. Babanyit Mangkar Warah, satenyaan hayang modar. Ceuk Nyi Sawitri anu wujudna siluman kelong napsu kabina-bina. Lantaran musuhna kacida lingas pisan, serangana hiji oge eueuh anu keuna kana sasaran. Sia anu baris modar mah setan. Sia kurang ajar anu modar mah, lamun sia jago rasakeun ye. Ceuk siluman kelong sebrot ngaluarkeun seuneu tina sungutna. Awas Jang! Bahukim anu harita nyaksian ngagero ngabejaan. Jang Panji rada reuwas, gentak, jeleng luncat. Tapi oro kaya barang rek napak sukuna nincak taneuh anu ngalogak. Da puguh teu ratak koloyong, gebru Jang Panji labuh. Aduh! Ningali kitu sabrot siluman kelong ngaluarkeun deui seuneu tina sungutna. Ngarah ka musuhna anu harita can kaburu hudang. Ningali kitu Bahukim reuwasnya ukur sakilap. Ngajungjungkeun leungeunna anu belah katuhu. Barasat cahaya hejo kaluara terus mapag seuneu anu diutahkeun ku eta setan. Barasat jeleger! Kadenge sora anu ngajeleger tarik pisan. Taneuh anu ditincak nepi ka asa eundeur. Metra, cageula ieu carita urang tunda heula. Insyaallah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun mitra kana naon rupi peratosana. Wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.